Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirtub urang ngadongeng deui. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Tong hilap ku Mang Guru diantos jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe. Mohon diantos subscribe nanya di channel Dongeng Mang Guru. Nah, gitunya. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana mana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub Dongeng Mang Guru, Celilis jeung Kang Bedoy pohara bungahna, mangsa Jang Pringga ditarima lamaranana ku Neng Arin jeung ku kulawargana teh. Komo Neng Arin mah nepi ka ngemeng cimata sagala, sabab tetela kekecapan Jang Pringga mangsa keur di kebon teh lain ngan saukur omong wungkul, tapi ngabukti wujud ngadatangan kulawargana kalayan dibarengan kuno jadi kolotna anu maksud utamana seja nanyaan dirina pikeun dijadikeun pamajikan Jang Pringga. Tapi itu nyenak munding sadua-dua tara sareng domba sareng anu sanesna maksana teh kanggo naon nya Kang? Cek Kang Yaya rutret ka indung bapana Jang Pringga. Haha. Eta mah etang-etang seserahan we Kang. Anggo bakal hajatan nikahanana putra-putra urang, cek Kang Bedoy anu nemalan teh. Kalintang bagjana abdi mah. Nanging kieu ieu teh Kang nya disagedengan bingah tur bagja teh. Abdi mah asa ngalas ieu teh Kang. Haha. Kunaon kitu Kang? Anu janten bagjana asa kenging pangajian anu kacida ageungna atuh ngahalasna abdi teh ayeuna mah teu acan siap dina waragadna teu tiasa saengalna nikahkeun pun anak sareng Jang Pringga. Tembal Kang Yaya semuna langsa ret Kang Bedoy pamajikanana ret deui ka Jang Pringga anu direret ukur arunggeuk. Haha. Iyo nya Kang nya, punten pisan sateu acana abdi teh sakedik oge teu gaduh maksad ngahinakeun. Ieu mah mung ngadugikeun ka palaipun anak anu saurna mah alim dilami-lami ngayakeun akad pertikahan teh supados jongjon saurna teh tah kitu Kang. Panembe tos disaurkeun ku pun lanceuk oge Kang. Teu acan siap waragadna upami palai nikah saenggalna mah. Da kapalai pun lanceuk mah hoyong direah-reah acara nikahanana pun anak teh. Cek Ayu nyelengkeung motong omongan Kang Bedoy anu haladir mah ngan ukur ngaregepkeun ti tadi oge. Haha. Punten kela dangukeun heula dugi ka abdi rengse cacariosna. Dikitukeun mah Cek Ayu langsung jempe kabeh paneuteup museur ka Kang Bedoy. Ari Kang Bedoy teh langsung ngomong deui ret ka pamajikanana ceulilis siga anu surti sok ngasongkeun kantong ka si Bedoy anu araya dina eta riungan mah ngan ukur pating karerung.
ieu nya Kang nya. Sapertos anu parantos didugikeun sateu acana rehna kapalaipun anak mah saurna teh palai nikah saenggalna. Tah disagedengeun eta saurna mah pun anak teh alim dugi ka ngaberatkeun kulawargina Neng Arin dina perkawis waragadna mah. Kumargi kitu nanya saluyu sareng anu parantos dibadantenkeun pun anak teh palai masrahkeun ieu kanggo bekal waragad nikahanana. Ceuk Kang Bedoy kituna teh bari nyodorkeun kantong ka hareupeun Kang Yaya. Puguh Suhat jeung kabeh anu haladir di dinya dikerong-kerong we netep kantong anu diasongkeun ku Kang Bedoy. Siga nu geus teu sabar hayang nyaho kana eusina. Kalayan pinuh ku kapanasaran, eusi kantong dibuka ku Kang Yaya. Masya Allah, waduh, buset teh buset. Kang Yaya, Puguh Suhat, Neng Arin jeung sakabeh anu araya di dinya pohara ngajarang hokna sanggeus sidik kana eusi kantong anu dibikeun ku Kang Bedoy. Anu tetela eusina tumpukan duit anu panggaredena hargana dina mangsa harita. Laras ieu teh Kang, tetep Kang Yaya siga anu teu percaya. Hahaha, mohon Kang, mohon leres. Nanging hapunten panginten perkawis ngurus itu ieu nama salajeng namanya mercantenkeun we ka kulawargana Neng Arin. Doh eta mah tos janten kewajiban abdi eta mah Kang. Nya geus puguh kieu mah geus we lah sagancangna urang kawinkeun. Tinggal nangtukeun poean kawinanana meureun ayeuna mah nya. Ceuk Puguh Suhat daria pisan. Nya Jang Yaya yeuh, rek ngadagoan naon deui atuh. Ari geus aya waragadna mah, ceuk pamajikan Puguh Suhat haget mairan. Upami kitu mah tuh abdi oge Jang Pringga narosan Neng Arin Pak Kubu pani teu ngawartosan duh. Omongan Kang Yaya kapegat ku Kang Wahyu anu sasaladak murunyung dituturkeun ku Kang Ridho. Mani karek ngelol ugo ge nya Jang Ridho Jang Wahyu tong mah hidep duaan dalah bapa oge ruas kacida. Kadatangan kulawargana Jang Pringga teh iya atuh belah dia dariukna tembal ku Suhat anu ngariung ngarised mere tempat kanu alanyar datang. Jang Pringga teh bade narosan Neng Arin, ceuk Kang Wahyu netep seukeut ka Jang Pringga. Lain arek tapi enggeus Neng Arin jeung kulawargana geus narima kari nangtukeun poean karyaan kawinanana, ceuk ku Dahlan anu mang nembalankeun. Waduh, tinggalin atuhnya. Syukur atuh ari kitu mangga. Mamang milu bunga tapi nah di luar bet aya si Yoheni nya. Ceuk Kang Wahyu deui ditungtungan ku pananya. Ngadenge ngaran si Yohendi, Neng Arin pohara curing hakna. Tayohna mah mangsa kulawargana Jang Pringga karek narepi mah Neng Arin teh tenempoeun Kang Yohendi anu keur pakpik-pek meresan babawaan Jang Pringga. Mananya Kang Yohendi nak Kang? Ceuk Neng Arin langsung cengkat sarta rungah ringeuh nempoan kaburuan. Calik we Nyai mah calikeun urang calukan sina ka dieu. Jang Kakak, ceuk ku Dahlan ditungtungan ku ngareret kakang kakak anu direret langsung surti gancang cengkat anu saterusna mah gancang sesaladek muru kaburuan. Teu lila antarana Kang Kakak geus asup deui ka imah dituturkeun ku Kang Yohendi. Mamang hapunten Arin nya,
sadatangna Kang Yuhendi teh Neng Arin mah langsung nyiuman lengan Kang Yuhendi. Anu can nyaho jujutan antara Neng Arin jeung Kang Yuhendi mah bati maralohok we nempo pamolah Neng Arin anu samodel kitu teh. Aya naon ieu teh janggowo? Tanya salah saurang inohong lembur anu kawilang geus rada umuran. Abdi teh kapungkur mah kantos dirorok sareng dipikannya ku Mang Yuhendi saparantos nabah dekok palastra, cek Neng Arin miheulaan nembalan bari rutret kanu keur ngariung. Kumaha cariosna ieu teh Neng? Warga loba anu pating kararung andarak-dak we Neng Arin nyaritakeun pangalamanana bangsa dirorok ku Kang Yuhendi. Tapi ari perkara dirina anu kungsi ngalaman ngabangsat mah teu dicaritakeun. Ye geuning, bangsa harita oge Jang Yuhendi teh hatena mah teu jahat-jahat teuing nya. Masih kene boga rasa kanyaah ka sasama. Cek salah saurang warga nyelengkeung nembongkeun kareueusna. Kabeh anu araya dina eta riungan arunggut-unggutan tandani ngabenerkeun kana kekecapan eta warga. Ari Kang Yuhendi mah ngeluk tungkul we teu jauh ti Neng Arin. Teras salami diroroku. Geus lah perkara eta mah teu kudu diguar panjang lebar. Ayeuna mah kumaha ieu warga anu geus jauh-jauh daratang ka dieu nya pantang tuna oge geus lalapareun meureun, ceuk kewusuhat mangsa aya warga anu mimiti deui tatanya ka Neng Arin. Ngaliwat pakubu ngaliwat. Aya warga anu nyelengkeung. Oy lah sapuk oy. Pohon pakubu pohon. Anu sejen pating celengkeung milu mairan jeung Kang Bedoy cengkat tina diukna. Haha. Pilih bade ngaraliwat mah. Mangga wae anggo beasna sakarung. Dombana we pencit hiji, cek Kang Bedoy. Ngomongna teh ditarikeun. Ger atuh kabeh sarurak euyah-euyahan siga anu barungah pisan. Tatangga kuwusuhat paheula-heula marawa kastrol, bungbu-bungbu sarta suluhna. Antukna mah diburuan imah pakuwu jadi paciweuh ku warga anu ngaliwet nepi ka aya kana ulasan kastrolna. Atuh empek wae atuh pikeun saheulanan mah atuh engkop saruka bunga atuh tapi tong miharap atuh maraneh bisa ngahiji atuh kalah kumaha wae atuh maneh kudu kapimilih ku aing atuh si Arin teh kudu kapimilih ku aing atuh jeung maneh atuh si Piringga si kasebelan atuh tong miharap bisa salamet alatan geus wani-wani ngarebut di pamajikaneun aing atuh, cek garendangna Jang Gandi anu tita tadi nyerangkeun ti kaanggangan. Jorelat jeleng. Jang Gandi ngajauhan imah kuwusuhat. Mak, Pak, abdi amitan heula bade nepangan wahaji, cek Jang Pringga rutret ka indung bapana. Saha wahaji teh Ingga, cek cerilis semu kerung. Haha, aya kaperluan naon ka wahaji teh Ingga, cek Kang Bedoy sarua kerung. Hoyong nyongkeun pidoana we ti sepuh Pak, tembal Jang Pringga. Siga anu rada bingung mangsa rek ngajawab. Nyajong atuh. Anis ngiring cek Neng Anis nyelengkeung hayang milu. Neng Anis mah di dieu we sareng teteh, cek Neng Arin. Gancang ngahiap ka Neng Anis, nya sareng teteh we heula Anis mah nya. Neng Anis ukur unggek bari rada jamedud, teu talangke sanggeusna amitan kasararea mah gancang Jang Pringga ngagedig buru imahna wahaji. Saha wahaji teh Kang, cek cerilis netep kasalakina. Wahaji teh inohong di ieu lembur cek
Ali mah waktos kamari-kamari oge. Panjang Pringga teh linggihna sok di bumi wahaji. Cek Kang Ridho nyelengkeung mang nembalkeun. Haha, keke. Ongkos ingga mah sok ngawengi di bumina Kang Ridho sareng Kang Wahyu, tanya Kang Bedoy semu kerung. Alimun mata ke Kang, sok ngawengi di wahaji wae. Haha, be eta budak. Cek Kang Bedoy gogodeg sarta silih perong jeung pamajikanana. Mitra-mitra pemirtob dongeng Mang Guru, ari anu keur diomongkeunana mah harita teh setengah gura-giru muru ka imahna Wahaji. Kade cing waspada cing iatna. Kadenge kujang Pringga aya anu ngomong dina jero hatena. Sakedapan mah jang Pringga ukur hulang-hulang bari ngeureunkeun lengkahna. Tapi teu lila kituna teh gedig deui gura-giru muru imahna Wahaji. Genying si Kasep, aya bejanya we nyanyaan incunya jangku cenahnya. Cek Ma Oyom anu harita keur nariis jeung salakina di tepas imah siganu pohara bungahna mangsa kadatangan jang Pringga teh. Mohon ma tembal jang Pringga bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Gek jang Pringga diuk nyang hareupan pribumi. Kumaha dicari mah Jaju? Tanya Ma Oyom deui. Alhamdulillah ma kantun nangtoskeun waktos nikahanana matak nepangan makalih Wahaji oge. Abdi teh seja nyuhungkeun pidoana tembal jang Pringga kalayan rengkuh kacida. Perkara eta mah ceuk juji penca oge dijoakeun pisan ku Mamah Jaju. Sing runcut laut sauyunyan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat, sing barak janggoni ngarumah tangga. Amin, hatur nuhun pisan pido anak ma. Nya Jaju. Joakeun atuh incu teh lain ngabacem wae. Cek Ma Oyom ditungtungan ku nepak pingping Wahaji. Hihi, jo amah dinya hate oge cukup atuh sarenyi. Ari kitu teh mah kami oge nyaho. Tapi pan saupama ucapnya kadengeun ku nyu menca pijoannya mah cang cubungaheun anu menca joannya ge. Pan ngabungahkeun batur teh sarua jeung ibadah atuh akinya. Sakedapan mah Wahaji ngan ukur hulang-hulang. Anu saterusna mah unggut-unggutan tandani ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi pamajikanana. Sok sanajan Wahaji geus kawilang leuhung ku ilmu, tapi ari perkara babanderan mah sok sanajan bijil ti budak leutik oge sok ditarima. Hihi, nya dijoakeun pisan ku Uwa Jaju. Sing lungsur langsar sarta pinyuh ka bagja dinya enggoni ngarumah tangga. Cek Wahaji daria pisan. Amin, hatur nuhun pisan pidoana Wahaji. Tah kitu atuh aki. Rek ngopi atawa ceherang ingga? Tanya Ma Oyom. Moal ma tos wararek di bumina Pakuwo oge. Nyak ajeun atuh ari kitu mah empek we atuh jeung si Uwa heula. Mama can ngagigihan acan ieu teh. Mohon mangga ma. Geus kitu mah Ma Oyom ngoloyong ka jero imah. Anu saterusna mah kebat muru rohangan dapur. Abdi dongkap ka dieu teh aya wartoskeun Wahaji. Cek jang Pringga netep ka guruna.
Hayu jijera we ngawangkongnya hingga cek Wah Haji. Kitu nate bari cengkatina diukna anu saterusna mangoloyong ka jero imah. Jang Pringga ukur unggek oloyong nuturkeun Wah Haji geek di patengahan diuk nyang hareupan anu boga imah anu geus sila dina amparan Samak Pandan. Pekek nyari canyaon atuh hijab jejaju. Kalayan rada dilaunkeun ngomong nate ngandarak we Jang Pringga nyaritakeun pangalaman batina anu karasana araheng. Pang nama mangsa dirina dibawa ngurilingan Ka'bah ku Wah Haji jeung dirim dirina anu nembongan kalayan dangdananana anu geus robah make dangdanan raja. Tak kitu Wah Haji sajabiti eta ayeuna mah sok sering aya nu nyarios dina diri abdi teh. Nembe pisan di jalan aya nu nyarios ka abdi saurna teh sing waspada. Lu Wah Haji malah tungkul barebai we cimata ngabarebai maseuhan pipi peotna. Ari Jang Pringga mah malah molohok alatan teu ngarti ku sikap Wah Haji. Kunaon Wah Haji bilih aya kekecapan abdi anu matak ngarahetan manah Wah Haji. Abdi sija nyuhungkeun dihapunten pisan, cek Jang Pringga siga anu kasieunan. Henteu jalu kasep bogoh wa mah bunga pisan, tembal Wah Haji sembuda reda. Ari Jang Pringga mah ngan ukur kurang kerung alatan teu ngarti. Jalu hijab teh kudu syukuran hingga hese juta hiji jalma anu ngaranjapan pangalaman batin samodel kitu teh. Perkara anu sabenernya kuwa oge moal dibejaan bisi nyimbulkeun hiji kasombongan. Keun we jangke oge hijab bakal ngarti sorangan. Ngan ku teu ngartinya teh ari uwa mah nyaha asa gancang-gancang teuing ari hijab mah. Jalah uwa mah da ngalaman anu kitu teh kawilang anyar kenye. Jeung jeui ari kembaran uwa mah anger can robah pakaian mamake pakaian sae kenye. Capikeun bae ja perkara eta mah geus aya pacokannya nya. Atuh perkara uwa anu sakapeung sok nyaho kana karateg haje bacu. Ayeuna mah meureun ka harti ku hijab oge. Lain hartinya uwa anu sakti, tapi aya nu ngabejaannya dina jaron diri. Sakitu jalu. Oh, kahartos atuh upami kitu mah uwa. Nanging abdi dugi ka kieu teh keukeuh we barokah pangdoa ti Wah Haji. Hatur nuhun pisan kana atikanana Wah Haji. Cek Jang Pringga tawaleh handap asor. Nya sami-sami kasep. Tapi perkara nyicah waspada. Maksudnya teh waspada nyaonnya. Cek Wah Haji rada kurang kerung. Doka atuh Wah Haji abdi ge teh terang. Jempe taya nu nyarita Wah Haji jeung Jang Pringga ulang-ulang siga anu keur meres pikiran. Euleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru. Rupina waktos parantos seep. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah permios.